Bagian part 2 ini dimulai dengan suasana yang makin pecah di tengah keramaian warga Kuningan. Setelah sebelumnya berhasil bikin semua orang ngakak, kali ini Deddy Mulyadi datang lagi bersama Ohang, Oni, dan Cek Popon. Baru juga duduk bareng, suasana langsung berubah jadi hujan tawa yang gak ada habisnya. Ohang membuka obrolan dengan candaan khasnya yang spontan dan polos. Belum selesai warga ketawa, Oni malah ikut menimpali dengan gaya bicara unik yang bikin suasana makin ricuh. Cepopon yang terkenal cerewet juga nggak mau kalah. Setiap celetukannya langsung disambut gelak tawa warga yang sejak tadi memenuhi lokasi. Kang Deddy sampai beberapa kali menutup wajah karena nggak kuat menahan ketawa melihat tingkah mereka bertiga. Apalagi saat Ohang mulai menggoda Oni dan Cepopon dengan candaan khas Sunda yang receh tapi kena banget. Warga yang menonton dari dekat sampai ada yang tepuk tangan sambil teriak, "Pecah euy!" Momen paling lucu terjadi saat mereka saling balas pantun dan candaan soal kehidupan sehari-hari. Cepopon dengan ekspresi khasnya sukses bikin semua orang ngakak tak henti-hentinya. Anak-anak, bapak-bapak, sampai ibu-ibu terlihat menikmati suasana hangat penuh hiburan itu. Di balik semua candaan dan tawa, kebersamaan mereka juga menghadirkan suasana akrab yang jarang ditemukan. Kang Deddy terlihat benar-benar menyatu dengan masyarakat, membuat acara sederhana terasa begitu meriah dan penuh kenangan. Kuningan hari itu kembali dipenuhi suara tawa. Bukan cuma sekedar hiburan, tapi juga momen kebersamaan yang bikin semua orang pulang dengan hati senang dan senyum lebar. Sebelum nonton sampai selesai, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu. Dan komen dari daerah mana yang suka terhadap KDM. Si Oni geus teu bisa nyandung. Ieu kumaha urusanana Raja. Ieu budak ngomongin bisa nyebutkeun si Oni teu bisa nyandung segala rupa. Emang pernah nyandung? Nya abdi mah wirang we Raja ningali si Ohang aya paribasa. Leles ka dungora buah batu daya kolot. Arti ari hees di dungora ari nyatu di kolot. Memang nyawa gitu? Aing mah guruna ge tah, bapak aing. Bapak aing mah Satya. Satya naon? Satya aing mane? Oh, maksudnya kumaha? Mencintai perempuan itu hanya seseorang satu yang hanya satu-satunya. Bapak aing. Mantap jadi pemimpin teh, Pak. Lamun dina tipe Ramadan, bapak aing mah tipe tadarus. Ah, siapa mah yang tambahan amplop. Aing mah teu dipuji-puji lah. Tadarus, Pak. Tidak ada cinta yang lain, hanya rakyat yang diurus. Soal amplop ke belakangan, Pak. Dan tadi berek amplop ku bapak ge di sisi tinggi germa loba manggung gara-gara manggung bapak abdi. Oh, itu mulai lomba panggilan. Alhamdulillah Sudah mulai. tanggal 13 abdi di Cikampek. Oh, kamari di Bandung. Kamari di Bandung. Amplopnya pasti gede, anggota DPR manggil. Nah, Pak Ahmad eta. Tanggal 30 abdi insyaallah dipanggil ku Allah Subhanahu wa taala. Mana siapa? Ke masjid. Ka masjid ai sia keblok. Rahasia tara ka masjid tara ka Kan musola aing mah. Tah, guruna ge Bapak Haji Dian. Ya, dengekeun. Ayeuna urang Indonesia iman kabeh. Iman. Sabab unggal poe ayeuna jelema nungguan adan. Asli eta Bapak iman kabeh. Nungguan eueuh dinu sejarah kahirupan adan ditungguan kecuali ayeuna. Tapi punten urang hayang nyakeun ka maneh ieu mah saumur-umur maneh nyaho teu anu adan maghrib ngaran ieu anu adan maghrib di ngatipi saha sih aing mah Si Rohim lain aing mah nu adan maghrib dina TV. Sulaiman lain Padian lain Darkem. apa oh ngaranan aya teh boleh Allah nyaho teh aya nyaho aing nyaho naon si saat anu siapa si saat sok baca sakusia saat adan maghrib
Tapi ho, ada Ayo tanya ke mana orang? Naon? saat Lamun ayeuna adan, panto molongo menang tuh. ayo. Bung aja. Panto molongo. Mana dari rota ayeuna. Yo, Nu jelas mah di Kuningan teu meunang nakol bedug ku aki-aki. cek siapa? Hari hayang mah nya teu naon ya tapi nakal bedug. Carikan gua carikan. Aku bisa teh. Oh sama. Kumaha ieu sana ku Rasa teu. aki-aki kita hayang beureuh nakal bedug geus teh kunaon teu nakal bedug. Dengekeun heula teu meunang nakol bedug ku aki-aki. Hari hayang ini strek kumaha? Belum. Nakol bedug masih panakol aki-aki. Jeung aing mah mundur ketika Anis dia aing mah. Wah, aing geus kuat mundur, Pak. Aing teu heul ka jelema ya. Dendam. Ya, dekeun. Naon? Ieu warna naon? Belum. Ieu warna naon? Hijau. Cek saha ieu warna beureum, ieu warna hejo. Naon? Kunaon ieu warna beureum, kunaon ieu warna hejo? Naon? Aing nanya ka sia sakitu. Oh, ieu karpet warna naon? Belum. Daun warna Hijau. kunaon? Ieu karpet warna beureum, ieu daun warna hejo. Naon? Asyik nih. Aing nanya ka maneh, taluk. Taruh lah. Ku cahaya Oh, sabab lamun bener. ieu cahaya poek pasti urang moal Ide. bisa ngebedakeun mana beureum jeung mana hejo. Leres, Pak. Rame ya. Mantap kunaon nu makawasa nurunkeun Kangjeng Rasul. Jan. Ieu tak ieu so. Nah, eta mah. Eta. Ini lihat, Pak. Oh nya sok ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat puasa adalah untuk meningkatkan iman dan takwa, betul? Intinya adalah untuk pengendalian diri, betul? Masih banyak janda-janda tua yang harus kita kawini. Untung. Saudara. Oh, apa gitu? Kapan pejuang? Oh, pejuang bola mah enak ya. Alhamdulillah, sudah beri kumur udah. Aduh, sama si kapal. Dia baru dengan lauk sendiri. Saudara. Subhanallah ya. Belaka bangga betul tidak? Halo. Tadi orang nyandung. Itu bisa gitu ya kena kopaya aing kenapa? Otomatis. Cok siapa yang bisa tuh? Tuh aing itu bisa. Ah, tadi sendiri. Tonton tuh. Coba lu gitu kumaha. Was teh. Sok, bukakeun. Cek. Astagfirullahaladzim. Eta teh karang atau merek tungsram. Lain. Us. Aing mau Pak, gusti. Bapak, dia tinggal di tulisannya di datarangna. SNI, Naon teh SNI teh? standar nong ilahi. Tah, pamajikan usul tah. Rek lebaran, jeung aing ge rek lebaran oh. Lamun rek lebaran pamajikan teh bajuan heula, bekelan heula. Pemajikan saya teh, Pak. Itu. Oh, sebentar abdi. Pak, Ai sugan teh sia teh payu teh kanu alus. naon saha? Ari sia gajah ti Lampung kanu ngejar kadua. Ada pantai. Si teh naon? Bapak putar lain gajah ieu mah. Naon? Tengah disebut gajah. Nah, ada jodoh gajah teh tuh. Lain. Naon? Bagong ti kebon dahlinya. Kapur. Bagong sih ini anu teh. Ampun, Pak. Upami Bapak percanten, ieu teh pepotongan Nabi. Oh, bisa. Saya tacan sareng orang teh sareng Nabi geula. Terus? Ngan Nabi isu. Nah, isi Antos dicana ku Abi ka undangan. Terus? Loba nu ngagorowok. Naon cenah? Kamu ini tos lami cenah jalan galon. Ani gitu-gitu teuing ka pepotongan teh teu menang kitu teh era pada Edi.
Oh, udah sih masuk ke McDonald we aing tidak ge. Mantap ku aing geus dipupuskeun. Teh teh nyempet dan kumaha batur mah bobogohan di jajanan orang mah di paretan di pentan duit. Batur mah di bareskin kan aing mah di screenshot teh kumaha. Teh kumaha coba. Oh, mantap buat mana amurasun. Sekedap. Hapunten bari tu maros. Imbit mana pinareut paling mana? Upami ini paling dia Pak. Pinareut Paling dia Pak. ingin meuni sami. Justru eta abdi ge bingung mana pinareut mana ini. Tapi dua lagi Pak. Pak, itu mah lamun ibaratkeun kembang. Heeh. Lamun ibu bupati mah kan kembang mawar. Heeh. Mawar Pak, Mawar. manisnya nggak bisa ditawar. Heeh. Gimana tuh anggrek? Naon teh? Ngangurnya pakai kek. Hijaunya pakai. Iya, Pak. Apaleun pegek oge. Oh. Ya, sia teh ulah sok mau anggur pernyaho taman sia dijual. Bener yang iya urang oleh tak. Aduh, aing mah taman anggur, taman kukulu. Ah, beak dijual. Ari geus jalan halus dijual sih, Pak. Mata batin bapak mah apaleun. Diajak Pak. Tapi kan geus halus kan, ayeuna bisa bareng deui. Jalan-jalan Pak, alhamdulillah. Pak lain pemajikan di Mas Seri atuh ayeuna mah. Dugikeun ka nu biasa nama Pak. Aduh, eta mah kebo gungkul Pak. Heeh. Ayeuna pan bisa sorolok asbes. Berhenti ulang dia Bapak. Model aneh. Helikopter. Ayeuna lain ku asbes ku genteng. Oh iya, eta. Aduh ya Allah. Abi mah alhamdulillah rumah tangga ayeuna dina sasis. Mana ke bagian sapanggung? Nya, Si Ohang dicarek. teu menang kitu Tong diajak tuh rame. Lain naon itu lama loban minangkana aing bener jeung sia. Ya kan atuh sugan katuliskeun jurig sa teh. Aing salah siar di kamana. Tuker kamah bae urang mari doh. Asa heula jeung naon sa teh. Ya aing jeung naon. Hah, jeung naon hayangna. Korma hiji bae.